Cara rempling itu kamarana jelema teh nya. Oh jelema saurang-urang acan. Nu, kenaon maneh? Ah ngadaung we. Kasih mana kara? Udah gede gue nya teh. Urang teh neangan keur amplop. Duh aing mah. Amplop keur naon ieu teh? Ka warung ya tuh. Di warung loba teh pirakur gopean. Nya heueuh ari amplop nama pan beureun ngamplop teh kudu dieusian. Maksud urang mah eusina jeung eusi amplopna. Manya urang mere amplop hungkuanya. Emang amplop jeung saha kara? Ai maneh teh nyaho lain eta. Pan si Iyat arek syukuran amplop jeung si Iyat. Maneh geus nyambungan can. Astagfirullahaladzim, heueuh poho. Heueuh sia teh meureunan ayeuna teh keur hajat urang teh kudu nyambungan meureunan nya. Atuh nya heueuh sok aneh piraku jeung tatangga. Teu nyambungan-nyambungan acan. Urang teh nya teh bingung teh itu jeung si amplopna aing jeung nyambungan kumaha itu teh boga duit teh. Heueuh sarua urang oge. Kumaha teu da teu boga duit? Heueuh nya teh aing neangan ka saha atuh nya. Jeung nyambungan. Apa ku beas wae? Urang beas pan kamari tas ngagiling arek ku beas we. Dong atuh are boga beas mah nya geus we ku beas. Duh urang makaning beas kitu boga. Kumaha nya? Jadi bingung kieu. Urang mah beas mah aya tas ngagiling kamari. Atuh maneh ngeclok-ngeclok heula atuh ka saha lah. Sakalian keur nyambungan mah daerah komo teu mah teh. Aya kasebutna pan urang teh meureun dareukeut jeung si ieu teh. Ayeuna mahana syukuran urang teh nyambungan acan. Era atuh neangan uclak-eclok ka saha we heula atuh. Atuh nginjem ka sahanya bingung. Atuh neangan uclak-eclok ka sama. Oke urang rek ieu heula atuh rek nyiapkeun heula beasna urang. Buru urang bareng ka itu urang ge daerah sorangan mah. Esok bae neangan heula inyeuman ka saha we. Urang rek nyokot heula beasna. Kemana euy bingung. Bel. Ya, lawan. Pang balikan rokok cek bapak maneh. Ulang kagok keur di sawah. Mama nuna awai. Aing angan kasahanya euy. Gua inyem-inyeumeun eta teh pira keur nyambungan. Mana bae maneh? Nu awalun rokok mau oleh. Semua kos nu wegah nih. Ulin ulan. Oh dia tuh bukan mah kurang mau pemelikeun. Ayan lain mah mau oleh Oh. Oke, gua nganterkeun ka bapak maneh, nek sekalian minta ngopi. Oh, siap. Kelak. Asa aya ide bagus ya. Nges we duit ieu, ku aing pake nyambungan tinggal meuli amplopna ayeuna mah. Menang oge. Masukeun kenangan teu modal atuh ka onangan teh. Untung aya sasalebel. Si Barnet lila deh. Mana sih nu teh? Itu nih mana aya di pos. Bijil teh kalah cicing wae. Korek bareng lain gerangan neangan heula inyeumeun kalah cicing di pos kitu deh. No. Ari maneh kalah cicing wae lain gerangan neangan inyeumeun teh urang geus siap geus mawa ieu bogon. Kita tadi di daguan teh di dieu, neangan mah geus meunang tuh. Nah bisa aning maneh menang di mana itu? Di mana we? Yang penting bisa nyambungan. Bisa. Hayo sugan teh can. Hayo. Hai bro. Isi mantan berang mantan. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebenaran nu keur eueuh saha tuh? Ayo dilebat. Ayo, sok dilebat. Udah. Ayo. Eta mu jauh mau nih karek ka dieu. Nya tah hampura aduh karek ka dieu. Mana wae atuh karam nih karek ka dieu. Lain mah bisa aya pagawean heula nu nya. Rada etan heula. Heeh. Padahal mah urang teh neangan heula keur amplop si amplopna. Tuh bari dileut.
Heeh, ya. Ditampi atuh ditampinya. Mangga sok. Ya, tampi ya, Yat. Tampi. Oh, iya tah. Ieu cenah saeutik ieu mah nyamungan. Oh, ya gede henteu. Da mana atuh lain teu hayang gede. Kan meureun ya eta mah. Aya ieu ti urang tah. Ieu mah nyampuran we saeutik tah ti urang. Ih, padahal mah segala atuh segala padahal mah nyampuran ieu mah. eta mah. Ayo terus kade mah tuh ditampi atunya. Heeh, sok we. Ditampi caina ya. Mangga sok. Hampura ieu di pulang geulisnya. Da encan masak atuh da. Hah? Can masak pan hampura eta di pulang geulis. Encan masak. Can masak tuh da. Oh, jadi itu nih. Jadi parosan ya. Atuh mah kapan harihana ge isukan. Oh, biasa nama paning batur malam nyamungan teh. Urang nganteran teh aya parosan. Oh, jadi aya teh encan aya naonan. Can atuh pan isukan harihana. Oh, isukan harihana. Isukan harihana. Mangkatna teh isukan teh jam 7. Ada sugan teh ayeuna nu nya. Oh, sugan teh ayeuna. Oh, nyata sugan teh ayeuna. Oh. Isukan mangkatna jam 7. Harihana teh isukan. Mata can masak-masak dah. Da isukan teh harihana kitu. Heeh. Meureun kumaha tuh meureun urang isukan ka dieu deui nya. Oh, mah kudu nyamungan deui isukan. Aing mah udah urang teh nyaho atuh da salah Teh ieu. ayeuna. Pernah ngali tadi batur ningali ngararabling loba ka dieu jelema sugan teh poe ayeuna we. Jadi encan hajat namanya urang oge tuh. Oh, mana mah paros. Ieu mah beas we hungkul berenang aing tadi pulang pos. Can tuh da isukan harihana mah. Asa kitu mah. Urang rek ngulang heula jeung si Nununya nu. Udah rusuh kitu we. Padahal mah tuh neka mana rusuh-rusuh jeung teuing. Nuhun atunya. Nuhun ya. Tuh, sami-sami. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain ayo. Sugan teh ayeuna. Oh. Kumaha tuh aing meureun sugan teh kudu ka dieu deui ngamplok deui nya. Oh. Kudu jam inyum deui meureunan. Atuh pan urang tadi ningali batu rame cik urang teh euy. Ka luar di masjid wah sugan ayeuna cik urang teh acara Mah dulurna meureunan dulurna. Oh. Sugan. Kumaha tuh aing mah euy. Jadi rugi 2 kali nyamungan isukan meureun ngamplok deui. Nah, udah can bere paros. Aing kumaha deui teh dah. Can bebenangan jomet ge can meunang urang. Kan bae isukan urang neangan deui urang ngeclok deui ka saha we isukan sugan meunang. Nya. Urang neangan deui urang teh. Tapi nu kelak. Meureun isukan teh urang teh kudu uclak-eclok deui Meureun eta bingungna teh ka saha coba. Leheung-biheung meunang isukan oge. Heeh. Urang penta deui weh, jang isukan da isukan ka dieu deui kitu. Eta mending kena kitu. Heuh yuk rugi atuh deui kudu nyamungan 2 kali mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon nu tinggalin? Lain tinggalin. Naon? Pan isukan meureun harihana teh. Isukan cari harihana teh. Lain pan meureun ai urang kalah nyamungan ayeuna isukan teh hayeuna hariha teh. Urang pan eueuh deui meureun jang isukan kudu nyamungan deui meureun nya. Atuh nya heueuy isukan nyamungan deui ka dieu pan isukan harihana. Tuh nya ari kitu mah nu. Heuh ai kitu mah urang rek dicokot deui we beas jang isukan ka dieu deui da urang eueuh deui nya nu nya. Oh. Jadi ayeuna teh beas jeung amplok teh rek dicokot deui nya. Nya heuh atuh da eueuh jang isukan nya nu nya. Oh. Buah edan.